Selalu sama tadi mah puasa pik. Aduh, Langsung bohong, cok. Orang puasa pertama malah kerasa. biasa ngopi yang sapoe 3 kali. Tadi mah aduh tambahin kopi. Lulus. Ngomong-ngomong tadi saya puasa itu tapi nah. Itu puasa lah, cok, sama. Tadi nomor ada tekuat aja, cok. Cuman ada dipaksakan ya, gitu. Tuh eta mah pik mana gara-gara teh sahur meureun. Sahur mah sahur, cok. Gue aing melain masalah lapar, cok. Teu kuat kunaon emang sia pik. Tak cok, kenapa? Sok timbul awas seksi we. Ampun aing godana. Aduh. Ai sia, aku ampun aing. Sia kunaon dai? Emang nagih PRT mah pelit, koret. Aing tibang minjem duit doang teu dibere, padahal mah manehna karang ngajual kebon. Emang ini bara duit sih gitu. Tepi rapik, saeutik cuma 50.000 aing. Ulah suka gampangkeun. Duit sakitu ge aya nu nginjem sia mah dai. Emang kunaon kitu? Jauh sorangan sia mah. Dia mah nganggur. Kira ngagantian anak. Ya hos ya. Pan sahenteuna atuh. Gus ya, kana aya tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran di karumpul. Naon teh? Iya ya, urang ngarek nawaran rokok jeung kopi. Kira-kira da teu rokok kopi naon ye nu dibelikeun ku RT. Tapi engke urang arek nita si Angga heula nu meulina. Wah, boleh tah teh. Pokoknya orang masa etik we teh. Rokok filter sabungkus. Aju kopi saruntuy. Eta malen saeutik cok sia mah. Tuh eta mah jeung engke satok pik sia mah. Ai maneh hayang naon pik? Tuh urang mah teh yang kopi we. Kalau orang geus geureungan ngarokok euna mah. Nyanya. Ari maneh dai marokok kopi dai? Wow, Ari maneh hayang naon? 50.000. Oh. Satu gitu mah eta rek balikeun soalnya si Angga di imah. Oh, nya teh atur nuhun satu acana teh. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Goy, budeg sia. Naon? Coba aing beres saran supaya aing puasana supaya lancar kumaha. Tah, sia bener bet. Nanya kanu tepat. Oh nya. Lah, Haju kumaha tah carana? atuh gampang wae bet. Oh, kumaha sia sing serius atuh. Atuh sia geus sahur, sare sampai ka magrib. Bolon sia mah eta mah koyok aing ka si Angga eta mah. Bisa, ngobrol jeung sia mah teh ceureuh gerona. Assalamualaikum BRT. Waalaikumsalam. Angga, geus. Geus. Yuk, sesana bikin ka budak kasih coki jeung si Ropik. Jeung urang mana? Teh deui deh Angga mah. Oke. Turun ya BRT. Sami. Tah bener ka ya. Iya. Kopi ya. kopi. Nah, Pik. Tua. Kopi nama. Atur nuhun ya. Oke, siap. Aing mana? Tanya orang ge. Soalnya dia ngepas. Orang ge can dibere soalna. Engke paling ge orang mah. Sia cenah embung. Ya hos ya munafik. Geus tanya orang rek ka imah RT heula. Tenang kayak kurang dijagan ke RT. Oh, nuhun gak? Ada munafik Ya itu. hos ya. Aduh, nyeri. Nyeri bujur aing. Boy, kira-kira Neng Amel teh anak RT teh iranya balikna. Ayo sih ya, nanya anak RT deui. Atuh kumaha deui goy aing sih mah asa kasemsem ku manehna sia. Oh sih bet, aing sebenarnya aing ge bogoh ke manehna. Ai sia rek saingan aja aing. Ayo, Ngaca tah bungun kos dangdur eueuh sia. tapi si bet mah bisa ngelarang aing. Kok sia bisa ngomong gitu sih? Si aku yang ngarek dibejakeun ka ketua lamun sia bogoh anak RT lain. Ulah bijakun sih mah goy mana bina pira aku rek bijakun si coki. Tah mangkana. Oh atulah. Tah kitu bener sip. Oh. Sia ketemu udah senang amat. Seneng ketua. Aju menang naon wae ga? Ya pokoknya mah lumayan we. Wih, mantep atuh gitu mah. Gitu we. Aju aing kumaha?
Cek RT mana mah mentawe kacoki ke kayak siropi ke. Hei, ta RT mau niku pelit-pelit teuing, ampun. Oh, tugasnya orang rek balik heula. Oh, tadi labu deui sia. Mau apa tuh? Geus dah, siapa tarimakeun weh. Geus we atuh, aing meten maraneh we. Hei, itu harayang teuing cok kayangeun. Hei. Bang Pek, ulah dibere. Pek dah orang balik. Terus tinggal Ayo, di situ mah. kenyang. Kopi bawa tah. Kau benar Di sini orang coklat. bibit tah. Yo, benar kopi. Sia ruana karoret. Aduh. Oblong duangin naon ieu. Cau, oblong. Amja dah cau. Pek sia tadi sembarangan sih. Hahaha, sia lebok eta karmati aing jelema koret memang kos kitu tah lebok hakan sia tah. Ngodar. Gak, mana keur tegawe kan? Untuk RT, ayo naon gitu. Kumaha mulai ayeuna mana gawe jeung RT. Jadi asisten urang da teu. Atau orang mah siapa aja PRT. Ngomong-ngomong tapi gaji sabaraha ya. Ari maneh can ge digawe nanyakeun gaji. Bercanda PRT. Pokoknya udah siap orang mah. Oke, sip. Tapi PRT ngomong-ngomong anak yang pemajikan PRT tuh balik lagi. Mel masih ngomong-ngomong rek ayeuna balik, tapi teu nyaho tah. Majikan urang mah iraha teuing balikna. Oh gitu PRT. Atau berarti kangen jasa meureun ka pamajikan. Atuh heuh lah ga, aing kangen-kangen deui ga aing semua. Angin pangnepikeun salam kuring ka anjeunna nu jauh di negeri orang nu jauh. Ari mana penceuing sore ada teu ngeunaheun lain. Ih, teu naon PRT? Geunaheun kok. Bener maneh. Bener PRT. Panina bulan puasa menjadi orang ngebohong. Oh, ari kitu onam. Hate kuring asahon cewa. Terus anda kemana? Tinggalkan aing ke budak. Kemana ya? Duh, mantep amat suara sulingna. Cok, jawab ke. Cok puasa geus 2 poe we nya, teu karasa. Cicing wae. Pak emang bener keluarga si Parek dengan tempat di dia. Bener Mel, entos bebeja ka ibu bapak si Pak. Soalnya tempat di dia mah dari nahan. Terus tanggapan bapak ibu si Pak kumaha? Ya setuju aja sih, ai si Pana betah mah. Syukurlah berarti emang dia batur. Ya Mel. Tos di mana sih, guys? Biasa, Pik. Atau si Pak Ustad minta solusi. Solusi naon sih ya? Oh, eta aing minta saran supaya puasa aing lancar. Aju kumaha cenah guys? Aing soalnya biasa mah bisa dipelajari ku aing. Cuman hiji doang, nucan bisa nahan godaan. Emang naon sih gitu? Eta Pik, tekaop nempuan nu seksi-seksi. Mangkana mulai itu kan mah aing bertekad nahan godaan. Oh, eta mah aing sarua guys ya mah. Mangkana ayeuna mah aing aya film seksi na TV oge tara nempo. Wah, tipe naon tapi Arek naon sih emang? nempo lah Pik. Sih macak sia rek nahan godaan. Atuh pancek aing ge mulai isukan. Sia mah. Ayo dah mending lu aing yuk. Ah, Kumpul itu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kumaha cager? Alhamdulillah Pak. Ayo duk tuh. Eta neng si pangiringan deui. Nyapa mohon. Soalnya betahin di dia Pak.
Oh nya, syukur atuh. Ngomong-ngomong neng email puasa tuh. Alhamdulillah puasa Pak. Atau ngomong-ngomong neng si Pak puasa tuh. Nya sami Pak. Oh tuh gitu mah syukur. Ayo kalau betulan tah. Istirahat. Iya Nek hujan soalnya yuk. Gimana mana enggak? Usul udah siram bae. Biasa sedih mah RT. Kabur nama mun RT geus nyanyi weh. Oh, emang naga sih. Hebat nama, maneh nama bisa nyiptakeun lagu sih. Justru eta lagu anyar wae mah urang tak apal-apal. Oh, sih, emang naga. Tapi dai, aya kabar cek RT mah anak narik balik. Nu bener mana ga? Giliran anak RT mah ditembalan. Giliran aing mah teu dijawab-jawab. Atuh eta mah beda deui dai urusana. Aja geus datang can ga ayeuna? Tuncan lah. Kan RT na ge beja na karak arek. Oh, perang sageus balik. Aduh aing. Hahaha, ngarepnya. Juga eta babaturana ilu deui moal ka dieu nya. Teu nyaho ta? Ah, sia ge ngarep dai. Seruan jeung aing. Sakulila ieu magrib ya. Di daguan mah heuh. Lalila. Beuteung geus teu kuat peuri. Aduh. Aduh. Misarekeun tadi kena hang sare ieu mata. Arek ngabuburit ku hoream masana. Sakunaon perenyian gitu ya. Jadi beuteng pik aing bukan magrib pas salila sih. Aduh. Astagfirullah, puasa sampai doang oge. Emang siap puasa gitu? Puasa lah aing. Kira aku aing siap puasa sia. Aing ngabuburit asa hoream lupangna lulus aing. Ding we aya Ampun. nang email mah nya ngabuburit ya. Lulus dipaksakeun ku aing. Aduh. Risia email deui. Belu aing ngadengen ge. Bal bogoheun ke sia mah. Gua mah pik ieu. Lulus lain karena puasa aing sia. Gara-gara naon deui ya Risia, kabeh puasa malah lulus. Lain pik bom aing lulus dipilat ku si email sih nya. Ai sia ngempe. Ngaca ta beungeut tah. Bisa ya, balik ah. Ngobrol jeung sia Mas Rojeng gelona. Anyat sia nu gelo. Ya, bodo amat aing. Mending pede aing pada PA.